Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin yang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung mega. Didinyalah Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah katangerangkeun, cek Allah kabalarajakeun ieu angin sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh, belah ditu hujan di lembur urang macan hujan, di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan, lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan. Tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa man yarzuqu zalikan nabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah, siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing dedeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lainang malaikat. Jagaan ku urang istana. Tetep ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah, wakil tuh jelema anu nyeun dosana nyaun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh
jauh lag-lag kusia sana kusia non karang-karana hujan tuh itu saya mana sih ternyata itu saya tuh Jokowi. Iya, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun katana emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi daya upaya orang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geragi aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke deui jam 2 rat gede deui ke deui sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir berang taya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ke subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepa bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang teh hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh kita tsunami sok itu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan Masya Allah tah kuari mah urang nyaho guys numantak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ya hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah keistimewaan dadamelan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadele ku urang cai tapi galenganana kadele herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun awat teger di dinya teh kadieu kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sahabat
awewe anu deui sararawah teh hehean sugan teh enak belut mana eta tewak belut da nama ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret baheula masyaallah karim eta ku bunga-bunga cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongeng loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakona masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa udah kuali mah nyawan kakak cipet di dalam kurang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok dirinya teh ya Allah ya Rabbi dirinya teh loba jasa wow nu para ranjang teh ya katipuk kurang teh nyawan ka katipuk daun cenah katu eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang ngaduk keunuk sakola jundeuleuh bebanjiran di pondok didinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang masalah ngeunah jasa baheula mah sugan nyeri beuteung teh tiis-tiis gadahal ka situ masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar didinya teh loba kingkip di alan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka gitu kantong bo ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alan sarua bae loba jasa padahal datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa